warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Abdirrahman, kelas 11 IPA 3, nomor absen 24. Jadi ini saya Abdi Abinantara tentang sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaini bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pangulung kalbu kajembaran puji janten penghias hati urang sanggakeun ka Zat anu maha suci, Zat anu ngan saiji nyatana Allah Robul Ijati. Puji anu janten penghias rasa urang sanggakeun ka Zat anu maha kawasa nyatana Allah Azza wa Jalla. Syukur anu janten pangratos masihan rahmat taufik sinareng hidayahna sehingga urang sadayana tiasa kempel ngariung di ieu ilmu anu mudah-mudahan kenging ridho ti Gusti Allah Ta'ala, amin. Salawat sinareng salamna mugia tetep dikocorkeun dilangserkeun ka junjungan urang sadaya panutan sadaya umat Islam nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ka para kulawargina sobatna tabiin tabiatna anu pamudah-mudahan dugi ka urang sadaya salaku utama. Pada guru bahasa Sunda sareng sadaya rencangan abdi anu ku simkuring dipihormat. Ngadekna simkuring di dieu insyaallah bade nyoba nyampakeun hiji biantara anu usina contoh tidak usina teh ini tentang sabar, cobaan dan ujian. Cobaan atau ujian anu dipasieun ku Gusti Allah kabagi dua, nyaeta hiji ujian anu manis, dua ujian anu pahit. Nu kahiji ujian anu manis nyaeta anu dipasieun nikmat di Gusti Allah. Nu kadua anu pahit nyaeta saperti pasieun musibah. Jadi kesimpulanna upami urang dipasieun anu manis, urang kedah bersyukur. Naon sababna? Sabab ayat Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7 anu hartosna saatosna upami urang syukurna kana nikmat Allah pasti kami bakal nambihan nikmat, tapi sabalikna upami kufur karena nikmat Allah maka siksa Allah kecida pedihna. Upami urang dipasieun ujian anu pahit sapertos musibah maka urang kedah sabar. Nabi bersabda, sabar eta sebagian tina iman. Sareng Allah ngadauh, Allah senang ka jalma-jalma anu sabar. Jadi urang hirup di dunya ieu pindah cobaan sanesna masih aya keneh anu disaurkeun tapi waktosna anu teu cekap. Sakieu ti abdi atur nuhun ka sadaya saperhatosanana. Hapunten billahi kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.